mentekarsakannya kolot sejelema rek ngarasakeun kanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah subhanallah. Tamata najan ibu rama urang cek dohir nama kurang perhatikeun ka urang, tapi si karasa tetep pengurusan anjeunna. Ya, tadi mana jelema geus bisa ngarasakeun kanya na kolot. Teres teh bakal dohir kanya Allah dina hateuna. Mata ke di mana-mana ditaros ku Allah, alastu birabbikum qalu bala sahidna. Katana Gusti abdi teh diurus ku Gusti. Tayyib taksawar Allah ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah mah tong neneangan jauh. Ridho kami teh dina ridona indung bapa mani gitu. Lawan jauh-jauh urang hayang nepi ka ridho Allah berkabanten berkacerduan bari nu deukeut teh ridho Allah teh dina ridho indung bapa. Nauzubillah summa nauzubillah. So kabanten mangan di mana urang geus dohir kanya kolot di iman itu. Teu naon-naon kacerbon mara jauh teh nya, tapi teh kan ridona Allah nu aya dina ridho ibu rahma urang samudaya. Cicing sok dohirkeun di iman kunaon teu karasakannya sepuh dengan kaki waris. Asa kapilah-pilah boro-boro ting anak loba. Abdi boga dulur teh hiji jadi anakna teh dua mulikeun ka nyeri. Kadulur abdi nu sorangan dibere dulur hiji teu karasa teu kanya Allah. Pamulak urang dulurna aya keluarga periak teh. Jadi urang tutulun mastaka teh adi lanceuk aya 8. Wah, beuki teres udon teh nauzubillah. Jadi kolot mere beas ka anu tengah teh urang teu kabere ge kusiri nauzubillah. Udona lamun teh mah kolot urang mere beas ka adi urang mah ulah ningali kolot mere beas urang nyimasikeun beas ka kolot. Urang sok sirik lain beureuna hate si mamanya teh kanu bungsu hayo mere beas tukang abdi malah terang-terangan abdi keur ngawangkong di imah mere 10 liter. Nu hade mah lain hayang dibere mere ka kolot. Insya Allah. Dan sepuh urang masihan karai urang katinggal ku urang cikolot tak mah geus gede mah mere ka mah itu. Urang mah teu mikir. Nauzubillah. Jadi wa annahu laisa ma'hu ghairu aya. Lian Allah makhluk salian ti Allah mah ada deuh kitu mah. Mata ke lagi bakal didayakeun ku Allah. Nu aya teh ngabungkul akbar Allah Subhanahu wa taala. Wa ma jeung teu aya perkara ya ta'ala nu cuman teh ieu mah pihakana itu makhluk. Nu cuman teh ka makhluk teu aya. Tatangkalan beureumna ku Allah dibeureumkeun. Dina beureum memehna teh koneng pan ku Allah dikonengkeun. Aya tatangkalan hejo ku Allah dihejokeun. Jadi lian makhluk mah geuningan teu bisa naon berikut urang. Keur bungah dibungahkeun ku Allah, keur teu bungah ku Allah ditebungahkeun teh. Keur loba rezekina ku Allah, keur leungit rezekina ge ku Allah. Keur datang senang dina hate ku Allah, keur datang rudak can leungit ku Allah teh. Mata datang di paparina naon bae ku Allah nya perkara nu nempel antau ka urang nu katingali teh ieu kersana Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jadi uban kitu mah. Kama sada perkara qala paratos ngadawuh Allah Subhanahu wa taala azza maha mulia Allah wa jalla maha agung Allah. Saur Allah kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man aris sakabe
makhluk alaiha tetap kaitu mante fanin jadi hancur makhluk. Nawan perkara nu didamel ku Allah tuntungna teh bakal hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram jeung wa yabqa jeung tetap sa wajhu rabbika da pangeran anjeun dzul jalali wal ikram ngagaduhan kamuliaan nu ngagaduhan keagungan wal ikram jeung kamuliaan yang wungkul Allah anu maha tetap salami-lamina. Jadi urang mah itu calon piancureun unggul. Jadi urang gatianna hancur tuluy neneangan kasar piancureun urang gitu. Mata menang 100 tadi sok we ka pamajikan 2 menit teu lila ngancurkeun mah beha begitu. Tahlila mana neangan 100 jeung meakeun 100 lalu karasa kurang cikla babalik ini ngancur dan seterusnya urang paham otak nang baheula dan kehajinan sama ke dalam kiamat pada kiamat geus poho dihancurkeun kabeh batur mah ayeuna teh tos dihancurkeun tos teu nyanak naon-naon pangangkenan. Jadi redkana perkara teh jol dohir akbar na Allah tuh dohir akbar Allah dina perkara eta teh keur ngancurkeun makhluk. Jadi begitu urang angkat kana dagangan cek hate lain manis yang barijian tuh keur ngancurkeun makhluk. Tapi yakin kami mah Allah barijian. Da dunia mah teu bisa barijian sebenarnya. Nah, sababna da urang sibuk ya, sidik urang teh rek dagang kudu nama lamun bener dagangan bisa ngarijian sok lamun urang rek dagang modal we lah 200.000 meuli naon urang ya rek dagang nasi uduk beulikeun jieunkeun ku urang tong diladana tong ditungguan teu bisa henteu. Ieu marek dagang nasi uduk ipan urang mengisikan urang nu heueuh ngolah geus beres itu dan dihareup urang nu muana ngadinya aya nu meuli urang ngaradangan aya nu nyeunnya dicangkeng mah lain nasi uduk da urang sebenarnya tuh itu mah ngari bulunya astagfirullah begitu. Jadi itu titipan ti Allah saking dunia teh sifatana kitu mun kurang dijagi ku Allah dunia mah kadang ngaripuhkeun kana salira urang samudaya tah pambimbingan ti Allah supaya urang ngajan keripuh di dunia nya kuneangan dunia mata diwajibkeun mesabati parentah Allah wajib ikhtiar jeung iktisab inggaran wajib manajan jadi canggih ki menaga jarak berarti saeutik komo sakapul masuk nyeri hati kerdagang tapi tong dirian dirinya kebaik beuki nyeri hati kerdagang beuki gede ganjaran anak Allah subhanahu wa ta'ala komo unggal dagang keloban manyuk eta mah gede ganjaran anak insyaallah amin ya Allah ya rabbal dan dagang geus profesional mah teu hayang dagang teh dibeli teu hayang dianyuk sebenarnya. Ada orang mah dagang nanti dagang kerek dagangan hukum mata sekali dianyuk teh urang dagangan nagihna di hampir 7 kali minggu teh turun we iraha bade nah bade mayar cenah padahal mah salami ta ngaran dagangan urang ditambut ku eta jelema cek Rasulullah ganjaran sedekah dibikeun ka urang. Mata lamun teh mah aya nu nganggo 50 ka urang, budakan urang keur dagang teh nyuk tong dibayar untuk sedekah. Duit anggar ganjaran ngocor tuh. Daripada sedekah sebenarnya mah masih keun ka batur ganjaran sedekah ngan duit teh ngocor teh anggar.